Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kampung Menes. Mudah-mudahan kawan-kawan diberikan kesehatan, kelancaran giginya, dipanjangkan umurnya. Ini video lanjutan yang kemarin, mancing sambil dengerin ceramah. Saksikan, terima kasih. Goreng kata tangga tepung tegar iya nu nyihir jurig iya yang ke diadilin dia bakal istamta ba'duna bi ba'd wa balawna jalana alladhi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiane kuari poe kiamat ungkapan robana samta ba'duna teh ungkapan tahasur ngerasa kecewa, ngerasa kaduh, ngerasa rugi, nutur-nutur setan, nutur-nutur juri, nutur-nutur jin. Itu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya na huha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas. Iyalah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd. Tahasur ya teh ngerasa sedih, ngerasa hina, kecewa, nutur-nutur jin teh. Padahal mah aya kiai menerangkeun, padahal mah aya ustad menerangkeun. Kurang kumaha di pengajian si ade muriang bae mun ka dokter ge. Lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter, tetep Gusti Allah. Kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge. Geus dibejahankan ku kiai teh tak iyalah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa. Wah, ungkapan manusia dimimiti dukun-dukun jeung nuturkeun kana dukun nu meuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngakung ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana allazi ajalta lana tinggal cak Gusti Allah ai geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus neraraku cih jeung manusia-manusana heuh teu lagi ninggalkeun ka neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegik ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatambah ka juri ka jin ka setan ka dukun atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di dieu jeung macem-macem paranti ngagedak jelema ya asal geus mereket bae ge ketikan suku tilo kali wala napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia ya ketiga deh datang ngabentukna anu ngabentuk jin anu ngabentuk maung enak bosok jinna kurang ngarti lain diserang endahan kaserang ka ditu aduh besar itu udah ada orang nah, secara lahiriah ge bakal anu dikitukeun dong guling jelema anu kan kaukur di kunapas ulah kenceng teh geus keluar kaca pepet cirit eta urusan jin ke elek nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mujizat nya atuh moal di murah-murah karomah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah kakara kiwari basa bodoh deuk kumaha-kumaha ge tapi engke ketika aya perintah ti Gusti Allah nungguan perintah ti Gusti Allah kakar mujizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka bencana kunaon teu mengakui atuh padahal Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarna geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai nu diseret nagatu ambalaya
Wari makin dihilangkan supaya kiai ulah kaharep teuing geus ieu bae politikus dangkal di kaharepkeun teh lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun oh masalah kege karasa ieu karusakan anu moal teh ka kiai-kiai deui bae ciri kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di itu di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae di satu gangan eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha Masya Allah urang mun nyaritakeun tah datangna ka dieu di paraehan jelema sababaraha jenderal teh mun kurang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi oh dan lain sebagainya ieu Indonesia nu diseret nu kiai ieu nu nuturkeun jin ya kuari wah ampalaya balik deui ya kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jadi setan kiai mah kagoda ku setan masyarakatna jadi setan wari tuh ieu begitu diadili annaru maswaka sabaraha taun di neraka khalidina fiha oh tungtungan terus bae bohongannya nama tuh percaya jangan dunia lain dagang, lain bisnis edahan ka Gunung Kawi ngapedul khalidina fiha di neraka ngamonyet aya bahasa kieu daripada mararat mani hese sakarat bloon teh si jelema neraka khalidina fiha jin-jinna jeung setan Masya Allah, nungkap pocong aya pan, dengan duit pocong maka pocong nunga orai nunga buaya tuyul neraka di nerakana khalidina fiha anu kabawa ku sawah jelema teh nuturkeun syahwatna syahwat ditumpakan ku setan toeran jelema mabok zina korupsi baling ngabono annaru maswakum nerakalah tempatna mun nyana gelincir kafir khalidina fiha lamun henteu kafir mah ngan nyana teh mah siap mun ditanya sama eran Allah ai nabi Yes, Nabi Jan. Muhammad siapa sok salat apa lo lebaran doang boga samping anyar nang pamere iya tah iya illa ma sya Allah kecuali mah jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal awqatil lati yukhrajuna fiha engke bakal dikaluarkeun ti neraka berbagai keterangan aya nu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna dipindahkeun ka neraka lain pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'uhum la ilal jahim leuwih dahsyat ge bakal illa masya Allah itu khalidina di neraka eta tapi dipindahkeun ka neraka leuwih dahsyat leuwih parah aya deui nu dikaluarkeun teh ieu mah geus dibere nginum lantaran gahaga jasa di neraka teh ieu mah jelema anu di dunia na iman mah iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi mabok bae tapi zina bae tapi korupsi bae tapi maling bae nah ieu engke di neraka na tetep dikaluarkeun illa masyaallah ngan dikaluarkeun manehna li surbil hamim lantaran dahaga dek dibere nginumna cai hamim ai hamim teh keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema nu tadi di neraka dikaluarkeun dibere nginum cai eta
Aduh, saknya hayang ge kopi kapal api. Malaikat pabrik kapal api lagi geus. Wah, geus jantakeun kopi, susu aya ge cap bendera yo. Tuh, aya ge susu di Sarwiti deuleu ku sia tuh. Ngale tuh dina susuna. Sarwiti nu mana eta anu sapusia ditumpakan teh. Embung lamun eta embung kenyot ku sia. Anak meureun ka mah, yang sia eta. Kenyota. Dahaga. Lain ngeunaheun ka awak endahan kaluar ti sabulu-bulu. Geus cek yana balikeun deui be ka neraka nu tadi. Ieu mah sugan teh ngeunaheun cek yana rada tiis. Panas luar biasa. Dikeluarkeun dibalikeun deui ka dieu. Satungtung encan beak. Dosana nu iman, nu mabok, nu zina, nu ngabunuh. Disese dibersihkan heula digodok disate di dinya terus mungkin 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun kakara kurang katoel ku seuneu urang bae kembang api na neraka seuneu urang teh kapan ngahumur iringna ge luar biasa makan anu kabeuleuh mah teu kuat ku teu kuat pernah paras pae pan di ditu mau pae ieu lah sing ada nu nuturkeun ka setan anu setan dijadikan pamimpin melalui dukun-dukun urang nuturkeun ka dinya melalui tukang toroh urang percaya ka kadinya atawa setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syawat ditumpakan syawat nyana noelan ka urang ayo terus kepak ya mabok ya zina ya judi ya maling korupsi dan lain sebagainya nyalahgunakeun hukum dan lain sebagainya annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah dikaluarkeun salat teh suga teh dingeunahkeun dipindahkeun kana leuwih dahsyat aya dibere minum suga teh mah ngeunaheun horegana leuwih cilaka dikembalikeun deui ka neraka na'udzubillah min dzalik wa min dzalik inna rabbaka hakimun alim sanyana pangeran anjeun Muhammad Hakimun sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluk ngadamal pagawean dan lain sebagainya alimun maha uninga terhadap makhluk-makhluk tinggal sing hade ya urang bari kurang kumaha Kanjeng Nabi dilahirkan di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwal ladzi khalaqas samawati wal ard datanglah ka urang para wali-wali Allah suka jero hate urang alhamdulillahirabbil alamin diteruskan ku para ulama warasatul anbiya cing Kanjeng Nabi ka ulama maot teh lanut henteu diwaris teu ngawaris kana harta ka ulama ngawariskeun sote ilmu al ulama warasatul anbiya nu neruskeun sejarah nu neruskeun dakwah Kanjeng Nabi nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hukum wajib haram sunah makruh ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala sampai ka urang kuari alhamdulillah kembangkeun melalui maulid dan melalui rajaban supaya nyahoeun alhamdulillah satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kajeun teuing urang terus we supaya mantep iman ka Kanjeng Nabi iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim ayo asian dakwah asup ka jero hate alhamdulillah ya rabbil alamin ieu mah nu bakal dibere lahum darus begitu ngagilek saya tika yang boga motor ku aring ridit Darussalamna leungit tinggal ieu tadi ta annaru maswaakum nu ridit tidak terkecuali siap dijeburkeun ka neraka jahanam alhamdulillah ya rabbil itu nanya awak siap berarti sia ieu nu ridit ieu kurang kumaha Al-Qur'an masyaallah karim sararieu mabok annaru maswaakum lantaran ieu setan dituturkeun zina annaru maswaakum nuturkeun syahwat kadukun annaru maswaakum berikut jeung setan-setan jeung jin-jinan ge bareng ka urang di neraka jeung jin
kurang ditanya Jin atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing sia teh kunaon naik bae yalah kayak gitu atuh ngaranna kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter mah saya atuh sia mangsa aing gitu aing pinter aja sia atuh aing sarua panas geus lo ngomong geus urang ayeuna mah kieu gogolotrokan geus lo masalah aing gitu Jin atuh setan tadina tuh kunaon ieu atuh emang aing mah kos itu tiba lagi iya kafir apa ente masih bakal harapan cak setan teh cak jin jin sarua ini sarua bareng kayak ke surganya geus inden saking keur panas nah inden jin geus seuri di jero neraka si ate aku nuturkeun ka aing aya ka dinya tukang dakwah ka neraka sarua we setan sia kunaon aing kurang di aing adi sayang di aing aju kurang kiai teh ilmu di berodai kan tuh gitu sia teh aku nutur aing emang ieu pagawean begitu belum jadi di jero kiai jeung setan tuh cak malaikat ulah gerut lain waktu gelut ieu mah geus gerani mati annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut suartina gelut dia beres balik sabara lila kiai dia menurut malaikat dia itu atau 100 tahun kepala kere tau kiai ya neangan tempat masjid koma aduh istri siya biasa tahiyalah inna rabbaka hakimun wa kadzalika nuwalli ba'dha zalimin ba'dhan bima kanu yaksibun wallahu alam bima radul kadzalika kama matana sakumha kami geus kenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyobat kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin manusia jin ka manusia ka jin ketika manusia niblah ka jin eta teh adalah keur ngeunangkeun jin ngeunangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui nyana bebeja engke ka kaumna eno jelema lurus ka aing ku aing dipegol-pegolkeun jelema nurut sia bunga amat wae bunga-bunga di urang mana eta bojong kayaknya aing diundang deui ku nyana ayo aing serang jasa mun kawawan aku nu lapor wae ka aing cieun jasa ka aing lawan henteu ka urang lamun di dieu ka jerona nu sok ke masjid kos kitu nyana balik ka ditu kana garana seserian senang aing malah aya kiai anu nurut ka aing tah tadina nyana durad wiri salah lain malaikat tuh datang rombongan aing datang atuh ku aing kana ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya ku ari tunggu wae anak buah aing mah kolol tajin seserian mah hidup pada hidup aduh hidup pada hidup aing aja atuh ngejak baturna pan aing can boga perusahaan aing diajak sia Gara ta 4.000-an. 4.000 sabungkus. Umat sakurat wirid penting kedeketan Gus ya. Geus kudu proyek aing we sia kadinya nya tapi sia kudu mayar ka aing. Tetep uang jago. Jadi sarua make uang jago segala. Aduh. Aya teh ngawirid we. Mulai hadir ketepak saya tak boleh sih ada tuh bencong lagi sial lu datang dah wirida kurang hebat beren dia menyana kurang mantep lu datang bencong tolol boleh sih
Tetep si aku hari manis lulus. Ya, di mana-mana gagodakan kemat. Saat ini yang ngarana. Aing Nirjan. Nirjan mah Haji Nirjan. Nirjan tuh mah. Iman Nirjan. Kau suara ada jadi kia. Aing kungsi edan. Aing mah aya dua uji edan. Tenang. Oke, memang kula aya anak kula sangarana Cungin membawa dan itu Cina, emang keturunan Cina. Mantap lo batu mengemat. Di Cina ya. Bahasa Cina tak kos gitu siapa dengar dia ente. Sarari aja tadi. Ayo kali. Wakadhalika sakumaha. Jin jeung manusia anu marah siap yeun kesenangannya na. Papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan. Kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun. Percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui. Macana usatal insi wa jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dhalimina ba'dha. Cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae nyin asi-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dhalimina ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui mayoritas di kalangan pemerintah teh ningali masyarakat loba anu mararabok loba anu sinah loba anu maling pemerintah makin jadi dimimitian kulurahna nu teu beres naik ka camat-camat lagi sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan kulurahna naik ke bupati lagi atuh katanya ge nyana beak jadi bupati lagi sekian ketika jadi bupati kalkulasinya na mimiti narik modal heula kadua kaditu na hayang untung berlipat ganda berarti korupsi eta nu ditahan kitu ajaran Islam eueuh ketika jada kembali ke ajaran Islam nyana ge ngerajan hatena tapi pan setan numpakan bupati lupakan wali kota, lupakan gubernur, lupakan menteri, lupakan presiden. Iya Qur'anna sekedar ngayahokeun bae. Sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung syaitan eta pamarentah. Qur'anna wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'd. Masyaallah. Lamun nyana sadar ketika ngadegekeun burayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah ngerenyet sarua hatena nyana ge datang ka imah aduh salah ngagunakeun aing teh aya tanah 05 kali dijual ku aing aduh pusing engke daerah aing kumaha ieu bener ge cak bupati tenang sama urusanana ge tinggal kakol bae ku urang bosna tidak bayaran deui nu geus bayaran hayang aman bayar deui aya nu 3 kali bayar bos teh apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim kongkong balingkong sarua bae yang persekutuannya lah jeung camat jeung bupati andai kata kitu misalna tapi sigana teh jauh ti kitu mulai bae merenungnya aing ieu ambalaya mobil mah hayang nanaon ge bisa ieu aing nanaon ge bisa tapi engke di akhirat kumaha keur lempeng hatena jos si Nirjan cing lurah cing bupati cing jangan begitu ini kan zaman internet masa baru segitu aja nanti selesai menjabat tobat no problem juring sebagian bahasa Inggris tolol tah ayo bae harap kuari ngomong mungkin setengah jawab nggak jawab bae itu cenah loba anu di kandangan alasan di kandangan mah bagi doang kayak jeung polisi ngobrol bae yo hakim KPK disogok geus main sogok gogokan no problem sial ka setan goblok biasa
Allah ya terus ya. Merenung hanya 10 menit. Tapi setan numpakan terus. Kayak aku setan. Kalau ada yang babaturan, berarti selesai itu dari itu. Enggak, kira selesai itu. Asal SPP itu guru aja BJB. Enggak sekarang saja yang gue siatu SPP tenang itu pengen ditandatangan. Nggak ketika beres itu anak itu naon kitu nu boga anak kadang geus nu boga anak ge bayar deui ulah SSC. Ku urang mah jeung bae geulana numpang leumpeng. Hayu bae geulana. Engke kumaha eta nu mun ka ditu tuh bupati ini saya dileungeun aing tenang nya asal boga bagian bae minta 30% ka aing. Nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu. Yang penting aman bae, hayu bae geus cenah. Oh iya. Ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ke jero hate nyana cerik di jero kamar merenung deui bae. Setengah jam nyana merenung. Sah pamajikan lagi. Ka kunaon sih merenung? Teh kunaon. Apa rusingnya saya. Keluar deh, budak, beres. Beres kan atuh. Ih, pokoknya sakitu ge rese mumpung jadi lurah. Rese amat sih. Lurah geus boga sabaraha pamajikan. Ulah ngomong-ngomong, nu geus dikawin bae yang 7. Emang menang cak Al-Quran, ulah ngomong pakai Al-Quran. Jadi kita kira maling mah kudu pakai kos itu. Tahu ngarana doang, teman ditikah ge. Anu di luar eta ge loba keme geus ulah teh urusan aing mah ge. Dia jadi malaikat, aing mah suau si malaikat. Setan bisa pakan. Kayaknya pakade guys. Moal digusur ku KPK lamun pemilu jeung setan. Di sabaraha di zaman ku SBY BG. Anu mengarahkan ge saya tapi nyana kan bisa sebagai besar kumaha baheula geus mengarah ka Soeharto bisaan dan lain-lain sebagainya terus bae ieu goreng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Qur'an sugat teh mah ulun di Qur'anna gorenganan ieu talar ieu Al-Qur'an ieu talar ge abe kapan di urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirampe Kazalika bacakeun ye Kipunoli ini itu di pendopo ieu. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Lain ka nyana bae ka kawean ngan nyana anu digigireun pula. Nyana bae geus sesek wae sia. Nuwalli. Ada loloba lain nyana gigi tukang dakwah. Teu waranieun nyana ieu ngomong garipun bupati mah mesti teu dibere. Bedakeun nuwalli ma'dhalimin ba'dha masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazlimun nafsa dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibawa ku setan au yazlimur ra'yah atawa ngazolim ka rakyat at-tajir yazlimun nasab bi tijaratihi as-sarik yazlimun nasab bi sarikatihi as-sultan yazlimun nasab bi sultanihi pedagang ngazolim ka masyarakatna ku cara dagangna nya bohong terus-terusan timbanganana jang meuli manu ieu jang ngajual mah nu ieu nyin keuntunganana lain 50 deh 100% teu teu naon ngeureun ke di akhirat eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nu butuheun kangkung aya di nyana katulungan ka hayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuheun piring di dieu aya nu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuheun ieu teh aku benda eta masyarakat butuheun kurang gaji masyarakat butuheun aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah teu komo nyokot di Tanjung Priuk langsung di ditu ilegal barangna teh waduh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya teu aya perpajakan dijieun ku nyana pajakna sebab nyana wauheun izin menteri perpajakanna nyokot ilegalna ku nyana diteunan di dinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual ku nyana 10.000 15.000 da kumaha atuh emang aya kieu nu kasuh loba ngomong sia mah teman rahasia perusahaan kok kieu nyaho bae atuh aing mah di jero eta atuh kieu ka neraka ulah ngomong kumaha iya hadir komo soal beli jual beli tanah
oh dan lain sebagainya. Komo tama jual beli soal showroom, komo tama jual beli soal ya Allah ya Rabbi, ieu goreng aya di dieuna ayat teh eta diterangkeun ku Kangjeng Nabi, at-tajir yazlimun nas bi tijarati, pedagang zalim masyarakat dengan dagang. As-sarik yazlimun nas bi syarikati, eta mah jelas penyolong. Eta mah geus jelas mah zalim manusia ku nyolongna. Ieu as-sultan yazlimun nas bi sultan. Pemerintah zalim ke masyarakat dengan kesultanan, dengan jabatanan. Teu naon rakyat mah tita ieu hasilna bawa ka ditu. Semestinya dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat, tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha. Jalan nih kumaha, duit lain sembarangan, loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh. Ambulaya duit mun kudu kukura dicaritakeun mah lain kudu ku aspal, di aspal lagi ku perak. Bisa sebenarnya mah lain lalagan. Masyarakat kesulitan teu kudu dagang, cokel perak wae di jalan jual. Rapih kabeh. Teu kumaha deui. Pohara jasa pendapatan APBD Tangerang teh kitu kene kota, kitu kene Serang. Komo urang mun nyaritakeun Banten, hasil di Kesultanan Masjid Banten leuwih gede hasilna per bulan dibandingkeun jeung APBD Serang. Ci emang kumaha gitu dikamanakeun eta duitna. Iya, sultanu yazlimun nas fi sultan. Masjidna kitu-kitu bae, makamna kitu-kitu bae, kok gedean pendapatanna leuwih dibanding APBD Serang. Masya Allah, lu kumaha nu mentak perebut kerajaan di ditu, nu ieu menang, nu ieu eleh, ieu menang, ieu eleh, terus disidang. Itu mikiran sebenarnya anu dikembangkan ku Sultan Banten teh baheula teh naon sebenarnya kok bisa jadi raja. Ilmu kesultanan naon atuh eta bae teh angan ilmu kesultanan perlu riadoh, perlu guru ka mana kudu guruna, lain kudu hantem-hanteman model kos kitu. Ieu mah keur carita wa kadzalika nuwalli ba'd zalimina ba'd. Pemerintah ngazolim dengan kepemerintahan. Ini sekarang asa kurang. Duit anu diangkut ka ditu sabaraha, anu dikembalikan sabaraha. Gecerit rakyatna. Buruh wae geus ka mana mestina atuh ieu teh. Pancena aya pemerintahan, pemerintah teh pengurusan rakyat. Kami sebagai buruh di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, datang mesti ka mana atuh kami minta perlindungan anak. Pan beuteung kami malah apanya anak mah pan naik mobil. Pancena ieu teh negara hukum aya pemerintahan anak kami lapor ka pemerintah dikembalikeun deui ka rakyat. Kudu kumaha atuh aing. Jeritan buruh geus teu didengek. Jeritan fakir miskin, jeritan dan lain-lain sebagainya. Iya, horenganan ieu mah keur nyaritakeun ayatna sultan yazlimun nas bi sultani. Lamun atut makena seragam 1,5 miliar pakaianana, kok aya rakyat anu teu dahar. Atuh bere bae teh secuil mah atuh. Teh kasinya. Teu kumaha atuh. Teman-teman amat. Lamun dicaritakeun mah kula ke Pengalongan, kabeneran kapangijieun anak anu boga perusahaan batik anu baheula bapana teh ieu khusus ngeunaan batik jang keluarga Soeharto. Kula nanya berapa duit situ waktu di zaman Soeharto batiknya itu per orang. Itu harganya ada yang 500 juta. Batik 500 juta. Sampai termurah batik itu 100 juta. Kamu tuh kudu aya ASEAN berenya. Kurang apa hari hari kadang yang batik tinggal batik. Ya nama lu. Nu kamari kapanggih deui tah jeung perusahaan anu sok. Tah geus teh eta hargana termurah. Eta 5 juta termurah. Termurah teh 5 juta. Ieu kumaha heran ieu mah make eta gaya jasa beureunya. Teu gaya jasa beureunya. Lu sekali itu datang kudu dicaritakeun 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1,5 miliar. Mentak eta atuh teh sabeuleugeun jeung awak pakaianna 1,5 miliar, encan jam, encan cincin, encan kalung. Jadi lamun jeung kalung, jeung ieu eta sabaraha sementara di satu kangeunnyana aya kene masyarakat nu teu dahar. Ya Allah eta keur carita di ditu, gua di Tangerang mah bejakeun bae. Emang kurang gitu aing kabere pan. Bener bod. Ayat Gusti Allah ku kabeneran biasa. Bagadzalika nuwalli ba'd zalimin ba'd ya Allah. Bila kanu yaksibun. Mengatakan
itu cek Ibnu Abbas ya iza radhiyallahu an qaumin wala amrahum khiyarahum wa idza sakhatallahu ala qaumin wala amrahum syararahum. Pemerintah tergantung rakyatna, ulama tergantung rakyatna. Nu paling pertama sebenarnya mah rakyat. Sebab rakyat mah anu minta diurusan. Iyalah perwakilan. Setelah perwakilan ngerancang undang-undang, langsung ke eksekutif pemerintah. Pemerintah lah nu bakal ngalaksanakeun. Berarti kan timbul ti rakyat. Sarua baik di negara demokrasi maupun di kerajaan rakyat aya usulan ti rakyat ka rajana iyalah mesti diselesaikan. Jadi raja menyelesaikan dan melaksanakan dan melesaikan hasil daripada inspirasi rakyat. Jadi rakyat nu sabenerna nama nu pertama nu kedua adalah pemerintah, ketilu adalah ulama. Radhiyallahu an qaumin di mana Allah ridwan ke masyarakat. Wala amrahum khiyarahum. Allah selalu ngutus pemimpinna pilihan. Rakyat musyawarah di negara urang teh beres yuk. Urang ngajadikeun presiden teh kan geus aya di ditu teh neuk aya ti Nasdem aya deui ti Hanura aya deui ti Golkar aya Ical. Kan aya deui anu geus jemrok santai siapa nu nyaho ya aya deui Hanura hati nurani rakyat. Masya Allah ngeunaheun kadang ini Sarapan handap masih dia. Mana? Sarang pagono. Oh, Nih. Jar ngeta. tadi. Nak ngenit tapang kadulung sukna teh kayu. Jadi tuh kan perjalanan. Bintang. Hujan ribut dia memenangkan PS, guys. Tadi tuh sinahay sudah menang. Ini kaditu deui. Ngegakeun Tadi urusan. maya ieu paroi. Aya Oji tadi teh yang lewat ye poe. Sini. Handap yuk. Yuk. Anu itu. Ya kan iya tangguan turun 15.